Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu sadayana, kumaha kabarna daramang dina ugi ayeuna. Pamugi wae sehat jasmani sareng rohanina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Mitra kaum dangu sadayana etang-etang landong pembebrahmana urang ngawitan deui carita dongeng Sunda dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi bagian kahiji karya Lasmi Indri. Mitra kaum dangu sadayana ame tinyangkung kana waktu sumangga urang lajengkeun wae ieu acara dongeng sumangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Sanding dang hiang ki Sunda jadi bubuka wiwitan jajar anu kawentar di lemah alas Loh Cinawi ing Nusantara. Lemah subur makmur sugih mukti sanajan teka sebut tentrem tapi tengurangan kana komanesan nana. Leuweung luang liwung masih kege hampir di sepanjang tungtung tenjo. Gunung-gunung rerentul dipepais ku rajegna tatangkalan. Bonya kitu ngomplok hejona pasawahan tepetot lepas tina alih tetepan setiap insan anu aya di pelemburan. Tatar Sunda mangrupakeun hiji daratan anu saanggalna memang lega. Ngahiji antara daratan Borneo bika daratan Malaka Kiwari. Tapi ku ayana bancang pakeu alam sawareh lemah Sunda geus kakeum ku laut anu antukna kepisah-pisah jadi sabaraha nusa. Hal ngeunaan sasakala Sunda memang rupa-rupa jalanna. Loba jajar anu turun-tumurun timimiti karuhun bika anak buyut sekeseler. Beja pa beja-beja anu antukna tepi ka urang Kiwari anu geus pasti Tatar Sunda nyimpen sajuta carita. Endah alamna mata kenah tur lalu gina lamun seuk ngelemahan ku atis sanubari. Tatar Sunda lir mutiara setengah hing pepat buana panca tengah hasil mahakarya sang ilahi. Tapi sanajan kitu sakumaha anu Gusti tepikeun ti awal yen Tatar Sunda nyimpen misteri sajuta carita. Di balik kaenahan alamna nyimpen rusiah carita anu pohara. Boh dina segi kehidupan rakyat biasa atau golongan dunia makalangan. Rupa-rupa carita anu geus kaalaman. Carita bagja boh carita anu matak pika keteureun. Saperti dina hiji waktu ti belah wetan, iring-iringan mega hideng katenjo mimiti nyimutan alam sabudarenana. Sinar sang surya meh sagemblengna kalalangsean anu ngablukarkeun iuh-iuh di padaratan. Guludug karungu gegelegeran jemantara nandakeun lamun langit sakedeng deui bakal nyurahkeun hujan. Nyawe benang sabaralila antukna langit kucurkeun caina. Hujan ngagebret diiring kuting bersatna gelap saleser. Jalma-jalma gentak birat patauran muruka imah na sewang-sewangan nepi taya seorang urang acan anu ngalantuk di luaran.
Kaayaan tebeda jeung di pilemburan, ngagebret na hujan oge nyimutan puncak Gunung Himara atawa anu ayeuna disebut Cakrabuana. Ku ayana kitu situasi di puncak eta gunung jadi pika keungeun. Boek bari jeung riuh ku hujan, angin durdar gelap. Malahan sawareh tatangkalan mah aya nu geus rungkat bakat tingkut tarik ketebak angin. Alih-alih pahibutna alam nu aya di puncak Himara, di lebah lamping anu masih aya di sakitaran puncak Gunung Katempo aya hiji guha anu kawilang cukup lumayan gede. Kaayaan di jerona caang, beda jeung ilaharna guha anu poek ngongkreng butarajib. Di jero guha jika aya sumber cahaya anu jadi petanda aya kahirupan di jerona. Lamun ditilik ka jerona mah memang nya di jero guha kasampak saurang lalaki nanoman keur diu yang harapan kana durukan. Tumungkul bari nitenan salambar kartas anu keur dicepengna. Tapi lamun ditilik kana keur dicepengna ku eta lalaki teh sebenarnya lain kertas, tapi hiji lembaran tina papagan kai. Tina eta lembaran natrat tulisan aksara Sunda Buhun anu ku ayeuna mah geus moal kaharti. Riul-riul tapi ngebentuk kalimat-kalimat ngandung Rusia. Eta lalaki nonoman anu membanda keretan rupa tegep tapi ngandung wibawa komara anu gede. Terus netep sieup kana tulisan anu aya dina lembaran. Katempo nama lain maca tulisan da sinar panonna oge jika tetepan kosong, tetepan penuh ku sawangan atawa lambunan. Menang sabaralila, kaayaan eta jalma tetep seperti kitu. Tetep ngalamun anteng dina sawangan. Eta lalaki tuluy ngerahuh panjang jika nu keur miceun Bang Balu. Kerendeng eta lalaki karungu ngagerendeng halaunan meh tenyora. Ki Guru Argadana Aji Kranggan Satrenju Saptarenyu jeung pusara Sang Hyang Bandring anu aya dina ieu lembaran kitab taloh geus kacangking sagemblengna ku kuring. Tapi naha tatu jero anu geus ngagurat mang taun-taun teu ieu cager kalah angger wae tetela tatu akibat tenggelan iblis jalasetra teu bisa dipupus kitu wae. Red eta lalaki ngareret kana lebah dada belah katuhuna. Hiji tapak hideung ka tempo ngajeblag di lebah dinya. Geus dipastikeun lamun eta tapak mangrupakeun tatu jero anu geus ngendap mang taun-taun di dirina. Talila eta lalaki karungu ngegerendeng dai bari ngusap tatuna. Iblis jalasetra ulah samat kanyaya kula Angling Sudraji sakedeng di bakal malespati utang pati andika geus saluput langit. Pikir eta lalaki anu cikeneh disebut ngaranna tuluy nyawang jauh. Ras inget-inget mangsa 12 tahun katukang di mana ieu jalma anu ngaran Angling Sudraji mangrupakeun anak salah sahiji ti kademangan kerajaan Parakan. Ki Demang Dawangga Ramana Angling Sudraji anu jadi pilar utama di keraton Parakan. Sedangkan anu jadi indungna nyaeta Nyi Ageng Giriwangi.
Saurang jawara atau satria anu pernah mimpin hiji gempungan para jawara di gempungan Trate Emas. Pikiran Angling Sudraji beki telem sarta beki jauh ke alam lawas. Bayangan-bayangan kertir ting kalabar jika nungang lelewean. Kebayang mangsa-mangsa akhir jajar hirup dua kolot nanupi ka ketiret. Ramana Kidemang Dewangga tiwas saenggeus tarung jeung dua jawara tatar wetan. Si Dewa Pedang Jalakumpai sarta Ki Seno Bejo. Sebenarnya lain tewas kedua jalma eta, tapi sebenarnya Ramana memang serangan bongo ti seorang penjahat ulung Ki Jalasetra. Anu ngajadikeun si Jalakumpai gampang ngabinasana. Jurus pedang dewana geus teu katahan deui, anu antukna awak Kidemang Dewangga hancur karajam ku jurus pamungkas pedang Jisang. Serbuan Kidemang Katunggaraan Angling Sudraji serta ketelenghasan Ki Jalasetra teu nepi ka dinya. Talila ti eta hiji kajadian ketir geus ngahantem nenggel kana batinna. Endungna nyaeta Nyi Ageng Giriwangi di kadabah hareupeunana. Angling Sudraji anu harita masih umur 6 tahun coba ngalawan melaan indungna. Tapi dalak di kumaha tenaga budak geus pasti moal bisa nguntup tenaga kolot. Komo ieu Ki Jalasetra saurang jawara sakti mandraguna anu cek bejamah mimanda ajian rawa rontek. Ku sakali nenggel oge Angling Sudraji nepi ka maceleng sarta ngalengerek kapiuhan. Tina tenggelan eta antukna Angling Sudraji kudu nandangan tatu jero anu napak mang tahun-tahun nepi ka kiwari. Sanajan nyawana bisa selamat tapi ngakibatkeun saureh urat saraf intina parjah. Lamun keur datang jadina sok sakapeung kudu ngutahkeun getih anu lain saeutik. Ras manehna inget nepi ka keur kapiuhan tuluy dihudangkeun ku saurang awewe anu umurna mah sababadan. Eta awewe katingalna lusuh sanajan make raksukan can pernik. Raksukan jadi ceri lamun manehna lain jelema biasa, tapi raksukan terah keraton. Kirana cek Angling Sudraji nyebut hiji ngaran anu geus pasti jadi ngaran eta budak awewe. Kabayang manehna tuluy disangkeh dibawa ngajauh tidinya. Ngerasa heran ningali kayan Kirana anu leuseuh manehna tuluy tumanya. Kirana, nah geuning aya di dieu. Jeung eta anggayan menilala cek kitu kunaon? Karaton tos diserang ku pasukan Majapahit. Matakna api tiasa selamat oge abdi kabur. Karaton diserang deui. Apanan kajadian serangan geus rengse. Malahan pun Rama Dewangga nepi ka tiwasna. Angling Sudraji kerum ngerasa kaget. Deg-deg we eta awewe anu ngaran Kirana ngejelaskeun jujutan sagalana. Bari nyangkeh Angling Sudraji sagalana dibeber-beaskeun. Ti mimiti aya penyerangan dadakan anu kedua ti pasukan kerajaan Majapahit. Tuk nepi ka manehna bisa kabur ninggalkeun keraton. Duka teuing kumaha kaayaan kadituna anu puguh mah Kirana bisa nyingkah ti keraton Parakan anu keur pahibut perang campu. Teras ari Rama Prabu nyalirah kumaha Kirana? Tanya Angling Sudraji. Duka, ya mudah-mudahan mah tiasa selamat. Da anjeunna didamping ku Bibi Larasati. Gitu. Teras ari Bibi Giriwangi kemana Angling? Tanya Kirana. Ditanya kitu Angling Sudraji tengah jawab. Kelah tungkul ngaruk pinu kesedihan.
Tewasa lamun kudu nyaritakeun ngenaan indungna anu digadabah ku Ki Jalasetra di hareupeunana. Ningali paroman ngahrukna Angling Sudraji kitu kirana ngarti pasti aya kejadian ketiru anu tumiba ka keluargana. Kirana teu wani tetelepek leuwih jauh sabab bisa jadi tambah gebang baluh kesedihan Angling Sudraji. Kitu obrolan dua nana di sepanjang lumampa asruk-asrukan tepuguh tujuan. Ngageburna seuneu kepantul tina sorot panon seketna Angling Sudraji. Dari milu mere gambaran kumaha ngageburna hate alatan tina rasa dendam anu geus ngakar puluhan tahun. Lembaran kitab taloh anu keur dicepengna tuluy ditilepan. Sup diasupkeun kana saku baju. Geus kitu mah manehna narawang deui. Sawangan Angling Sudraji beki maju di tahun ka tahun. Timimiti tidinya Angling Sudraji kelayan dianter ku Kirana datang ka sabaraha guru pikeun nyuprih nimba ilmu. Seperti dina sawanganana, manehna tiba di sisi basisir laut kidul. Tidinya manehna tepung jeung seorang jawara kolot sekaligus jadi kuncen segara kidul. Eta jawara boga ngaran Eyang Urang Saji. Satepungna jeung eta jawara Angling Sudraji langsung ditarima jadi muridna. Eyang kebenaran keur butuh murid euy. Ilmu dewe kudu buru-buru diturunkeun. Jadi kebenaran maneh datang ka dieu saya jalan kumaha mentas. Hatur nuhun Eyang. Parantos nampi abdi jadi murid. Tembal Angling Sudraji bari rengku hormat ka Eyang Urang Saji anu kiwari geus jadi guruna. Ti harita Angling Sudraji mimiti dilatih ilmu. Ti mimiti dasar-dasar ilmu kanuragan sarta lapisan tenaga jero. Sareng latihan sarta lamun aya waktu luang sok rajeun manehna arulin ka leuweung jeung Kirana. Ja itung-itung pangbeberah kacape tina latihan anu lain enteng-enteng. Keur mah manehna nandangan tatu katurug-turug olah latihan ilmuna oge cukup berat. Dina hiji waktu nalika Angling Sudraji keur aranteng arulin jeung Kirana di tengah leuweung. Di sajajalaneun manehna nempu satu bajing ngagoler dina hiji batu. Memang can paeh tapi kentempona mah jiga nandangan kasakit. Angling Sudraji gewat nyamperkeun sarta ngarau bajing anu teu empes-empes.
Kunaon ieu bajingnya kirana? Karunya teuing nepi ka kieu. Kituna eta bajing bari diilikan. Neangan naon anu jadi sabab eta bajing nepi ka kitu? Jika nama disambar ku heulang angling, tinggal we tah tina beteungna jika tapak raheut cakaran. Tembal kirana. Nyawe teu salah. Katempo dina lebah beteung bajing jiga aya tatu balas cakaran kuku. Eta bajing terus ditanggei sarta diusap bangun penu kadedeh ku angling Sudraji. Red manehna tuluy ngareret ka kirana beripuk nyarita. Karunya teuing ieu bajing, lamun diantep pasti bakal paeh. Mending urang bawa ke tempat guru yuk, urang rawat wae. Hayu lah. Tembal kirana nyaluyuan. Geus kitu mah duanana tulus ngagerdig indit bari mau bajing muru balik ke tempat kuruna. Euleuh geuning waktosna seep baraya. Rupina carita urang pungkas di dieu heula. Enjing langlang jagat bagian kedua urang lajeng deui. Atur nuhun dina perhatosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.